Krum, kumaha euy? Boga keur moal acan. Jangan sok eueuh. Pinjem udah mere udah percayaeun ayeuna mah. Kumaha ieu dewek euy? Nah, sia si ganu putus asa deui. Lain putus asa. Pugu ayeuna teh asupna bulan puasa. Teu boga keur hayam-hayam acan ieu urang. Biar ieu hirup. Buka ta otak teh encerkeun ulah kulad wae. Ih urang aya gitar. Hayu urang ngamen ayeuna mah. Bisa sia ngagitar, da aing mah teu bisa. Nu penting mah disada, ekspresikeun beungeut maneh, kudu sedih. Oh, iya. Hayu ah, demi keur munggah mah. Duh, aya target. Ngamen gitu ah. Hayu atuh. Hayu atuh. Dan ngiring ngamen. Rek ngamen di dieu sia. Ulah ngamen di dieu. Anu kering. Wadulnya. Pasti anu gering nage di rumah sakit. Nah, sia si Salak mun teu percaya. Hah? Siki salah. Sia siki walu. Sok bae teu percaya mah sok we. Salagu mah tapi nu ngeunaheun. Siap atuh. Intro heula. Krung. Dung dung. Goblok saha ieu ya kieu. Ganeng deh. Jadi huntu aing deh. Ku aing sia dibentur. Goblok. Palingan si cacing kremi bentur ku aing sia. Goblok sia jadi huntunya naon aing teh. Edan sia mah. Aing boga ngamen kah beuki ripu sia mah. Malulu. Apa atuh da si itu geus ngabejaan anu gering, tapi maneh kaden keukeuh. Hayu atuh lah. Bae, kabur deui we. Bisa dibeurik deui. Hayu. Teng, maneh geus boga keur mungahan. Geus tuh urang mah geus mencit meri. Nanaonan maneh mah mencit meri, goreng-gorengna ge mencit hayam. Teu boga ya mah. Boga ge meri, mana yang seboga naon? Semoga orang mateng hulu-hulu asin oge can kabeuli. Pira aku mana cek beli ulu asin. Asli orang mah nya sanu deuk ngajualna hulu asin. Nya sanu rek ngabelina. Nya atuh hayu urang ulin. Yuk urusan bunga mah bapak urang lah.